Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji channel. Aduh, alhamdulillah. Udah ayeuna ya. Enjing-enjing kicauan manuk. Aduh, masya Allah nya. Pokokna mah baraya-baraya Kang Haji channel tong hilap lah seueurkeun rasa syukur. Tuh. Pokokna mah ieu baraya ya tuh. Kebon sosin, kebon kangkung terus kedap deui bareh panen. Alhamdulillah kamari bonteng tos panen tuh barayanya. Ayeuna nuju dian ya pohona mah. Nikmatilah baraya pohona mah. Oh, aduh, nikmat mana lagi yang kita dustakan. Sekarang aya Kang Haji Banda. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Tuh. Ya Kang Haji nuju nyantai tuh. Bali ninggalan kebon tuh. Aduh, barayanya. Tapi ya teh abi teh acan ninggal Kang Haji channel baraya. Saur nama nuju ka warung heula cenah. Meser tahu. Soalnya bade masak tahu sosin, tapi duka kumaha cara ngaracikna. Sigana mah kedap deui barayanya. Tuh lalaban ngalikeun. Kuraos baraya kuraos. Pokoknya banyak rasa syukur barayanya. Sigana tos aya sigana ye Kang Haji channel teh. Aduh, ya Kang Haji Banda ya tos ngileuk tos beres panen kangkung mah alhamdulillah Kang Hajinya. Alhamdulillah ya. Abi kadila kadap Kang Haji ya. Ah, isauna ya. Aduh tuh. Dapurna mah tos ngabul baraya ya teh. Oh. Tuh ye. Liwatna cenah tadi teh Kang Uje cenah urang ngaliwat tuh ciurang ninggalnya. Wah, benar baraya. Mantapnya tuh. Tah kieu hungkul baraya. Aduh. Masya Allah, Masya Allah. Ayo Kang Haji channel paling mana ya? Aduh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Aduh, ya nuju naon Kang Haji? Iya, abdi nuju masak heula ya, abdi kararesan aduh. Oh, teh cengenyo. Begadang. Oh nya. Abdi pas buka bobo ada upar laho ya. Upar lahonya. Oh, masak tahu. Oh Nya tuh baraya. Nuju masak baraya. Masya Allah baraya. Nuju tak masak. ieu abdi mah. Dia lorompok abdi mah mun lapar. Oh, baraya. Masak nu rada raos. Oh. Wah, benar seger euy. Oh, iya sosina nu ti kebonnya tuh baraya. Iya sosina. Nya pecin sareng uyah pamit lapat atas digabungkeun. Tuh baraya. Tah ieu hasil kebon teh baraya tuh. Wah, salager kieu barayanya. Nikmati pokoknya mah asal urangna menjaga alam. Insya Allah barayanya tuh. Oh, Dikolekkeun aya Kang Hajinya. raos ieu teh ya. Raosnya. Tuh, aduh, bener baraya. Nikmat gitu Kang Haji, aduh. Abdi mah amun upami abdi hoyong barang tuang raos. Nya. Beda enjing-enjing teh sagu teh haneut. Nya eta liwat tos haneutnya. Janten segala rupi ge sudah haneut. Tah eta. Pana upami teh haneut mah segala rupi oge mah nyaman. Oh nyaman nya. Ibaratkeun abdi Nuhun. wih di damel beuteung pake cot. Oh, Udah. gitu. Direreskeun ieu panyawat kieu teh ye. Tuh lain salager kieu Kang Hajinya. Mun da kantun ngalalah teu kudu meser we. Mesernya di kebon mah nya tuh Nuhun. baraya. Tak abdi mah betah tah. Masya Allah baraya. Matak jalmi mah kudu emut ka Gusti anu Maha Suci teh tah kedah kieu tah ieu. Tah kitunya. Janten ulah rasa maneh. Tah. Ulah rasa maneh urang sehat. Tah kitu. Ulah rasa maneh urang loba duit. Wah. Ulah rasa maneh urang jag-jag. Jadi urang kudu bersyukur ya abdi sakieu oge nikmatna. Alhamdulillah nya. Pelakan dugikeun ka sukses kieu. Ieu sukses ya teh Pak Haji. Oh sukses itu teh. Nuhun. Teh sukses mah janten Ieu bahan pokok ya.
itu nya ana sabaraha sosin saya ikat teh? Ngira Oh, 2,5. 2,5 di warung mah nya tuh Oh. baraya. Laku abi ngebantu saya di bujang heula di cobian Oh, karena iya, rasana abi iya. teh sedap kana sosin teh. Tuh barayanya aduh Tangi alhamdulillah. ngawisan sosin iki bahasa ku abi mah. Gibase nya kaginya. Mohon. Teu seueur saur. Sa- Ala we cenah di ala. Alahnya kadinya aduh tuh alhamdulillah barayanya. Matak janten jalmi mah urah rudat. Olah rudat laras. Amun jalmi rudat tuang oge sesah dituang. Kunaon sesah dituang loba seueur emutan. Oh, emutannya. Lah eta Aduh, mohonnya. kudu seueur tuang. Tuang ngenyoh Ari pangnya. abdi mah ngopi, ngarokok, tuang, Gitulah nya. nongkrong sekedap bobo, atos Atos nya aduh nikmatilah pohon abah. tepan anu 5 waktos ta eta aduh Eta nya. langkung utami eta teh di nikmatkeunana teh ku abdi teh. Ka Gusti Anu Maha barayanya Suci teh. aduh alhamdulillah ya. Aduh tuh tos kaheliwir ya seungitna tahu jeung liwat baraya tuh tinggal digebruskeun baraya ngalikeun. Oh, digebruskeun. Kalau mantap tuh marorang kali ge. Joik teh. Kebon pakuan mah baraya saya marah mah nya tuh. Kang Haji Banda kan tuh. Enggak jangan lalu ieu aduh. Cara rantai baraya panginten sakit ulah barayanya. Kin ke pamitos. Ieu mah urang dilanjut deui kumargi Kang Haji Channel nuju sibuk masak ieu baraya. Dona ke baraya-baraya sadayana mugi paparinan kesehatan kemudahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sholawat, perbaiki sholatna insyaallah ku Allah ge dimudahkeun, ku Allah ge dilancarkeun berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.